tinggal jeung si mah sarewae nya. Dasar budak burung, kurang pol bisi ngacain karpet. Geus tadi digoying-goying ge anggar kitu si mah. Leuh, latihan jadi mayit meureun si mantap ke lah. Alungan ieu we granat pul bakal hudang. Ngan hudangna beda alam meureun. Pak Ustad euy. Eta saha anu sare hudangkeun heula. Kumaha tuh jeng? Kumana we hudangkeun hoream Bungah mager, kumaneh atuh eta nu deukeut. Den hudang. Hudang si teh Ai maneh. Aduh, ieu nyeri Pak Ustad teu kuat ieu linu. Ari maneh sepul. Jeng Pak Ustad. Bisa sangklong si teh. Aduh, ieu nyeri Pak Ustad. Ningali eta benjol teu. Duka. Sok malik ka tukang ningali. Allah, Getihan teh Pak Ustad. bocor den euy. Aduh kumaha tuh ieu nyeri aduh. Woi sepul tinggal ieu getihan si teh. Kumaha tuh jeng? Sepul. Sia kalau nonggol naon Teu beunang. Pak Ustad ieu si Epul najong ieu itu digusur. Ustad ampun Pak Ustad ampun ka manakeun? Parabkeun we ka juring Pak Ustad. Ampun. Kok ta juring mere. Pak Ustad naon ieu ka manakeun ieu nasieun? Pak Ustad. Pawek ieu. Hai, Saha maneh? saha ieu di jero? Aing ngomong sieun saha ieu Baik ku aing di dahar. Kaditu mantog. Hahaha. Prank. Pak Ustad nih sinan wae nya nih teu balik maneh mah. Sia ni wanian ka aing nyebut maneh. Buka heula ieu poek tad.